Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Wilujeng sumping di pengajaran bahasa Sunda kelas 10 sarta acan dikawitan hal anu kudu ditetaharkeun nyaeta tetaharkeun buku catatan bahasa Sunda tuluy regepkeun sarta catet materi. Wilujeng diajar. Orang kawitan wae di materi kahiji lawungan kahiji ngeunaan narjamahkeun. Tapi sarta acana urang tingali heula tujuan pengajaran anak. Nu kahiji saatos hidup diajar ngeunaan narjamahkeun atau napi tarjamahan dipihareup tiasa nyusun teks tarjamahan. Nu kadua hidup sadaya tiasa nyimpulkeun kaidah-kaidah naon wae nu aya patalina jeung tarjamahan. Urang kawitan wae tina wangunan atau napi pengertian. Dina kahirupan sapopoe urang sarerea tangtu pernah nongton hiji film luar negeri ngagunakeun subtitle atawa maca novel tarjamahan ti luar negeri. Tah eta kagiatan teh mangrupakeun hasil tina proses narjamahkeun. Tarjamahan biasa disebut oge alih bahasa. Nyaeta mindahkeun teks tina basa sumber kana basa sejen. Sedangkan narjamahkeun mangrupakeun kagiatanana. Kagiatan nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Kituna nalika narjamahkeun urang kabutuh padika atanapi ketentuan dina narjamahkeun. Padika narjamahkeun aya 3. Nu kahiji kamampu gramatikal. Kamampu gramatikal mangrupa pangawruh ngeunaan kekecapan nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejahan. Nu kadua kamampu sosiolinguistik. Mangrupa pangawruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Anu katilu kamampu semantik. Mangrupa kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks nu rek ditarjamahkeun. Nah, urang bahas wae anu kahiji nyaeta kamampu gramatikal. Nalika hidup rek nyieun kalimah atanapi nyusun kalimah pasti inget kana kaidah subjek, predikat, objek jeung keterangan. Nah, eta teh mangrupa salah sahiji kamampu dasar nalika narjamahkeun ayana dina kamampu gramatikal. Nah, sedengkeun nu kadua kamampu sosiolinguistik. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Naha aya dina basa Inggris atawa henteu. Jadi dibandingkeun kira-kira ieu kecapan teh bisa ditarjamahkeun atanapi henteu. Contohna wae tina tadi kecap kacapi naha aya di bahasa Inggris kacapi juga gitu. Nu katilu kamampu semantik. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Nah, kira-kira lamun ditarjamahkeun langsung kana bahasa Indonesia hartina sangkar tempurung kelapa. Nah, sedangkan ari babasan kan ngandung makna anu tersembunyi. Nah, hartina teh kedahna jadi bagai katak dalam tempurung jika gitu. Jadi pami gramatikal eta ingetna kana grammar, pami kamampu sosiolinguistik kira-kira dihubungkeun ya kira-kira harti anu aya di tempat urang nah aya harti jeung di tempat batur. Nah, nu katilu kamampu semantik. Kamampu semantik mah ningalina kana makna. Jadi lain harti anu sanyana biasana ciri khas dina bahasa Sunda mah ayana babasan jeung paribahasa. Pami dina bahasa Indonesia mah peribahasa gitu. Nah, ayeuna urang langsung wae kana contoh
aya soal matahari akan tenggelam. Nah di dia opsinya aya 2. Nu kahiji panon poe rek titelem, nu kadua panon poe rek surup. Mangga dijawab. Nah, jawaban pikeun soal nomor hiji tadi nyata panon poe rek surup. Nah Bu, henteu anu titelem didinya kan artinya sama tenggelam, tapi kan maknana sanes tenggelam juga anu teu bisa renang, tapi tenggelam teh istilah nama berganti hari kan, matahari akan tenggelam. Nah, dina bahasa Sunda aya nyata harti menunjukkan matahari akan tenggelam teh diibaratkeunna ku bahasa surup, panon poe rek surup. Nu kadua aya soal kapan ke rumahku. Opsionna iraha bade karorompok, anu B-na iraha rek ka imah abdi. Mangga dijawab. Nah, jawaban pikeun nomor 2 eta sadayana leres, tapi di dieu aya pembedanya eta nu A teh rorompok, anu B teh imah. Pami nuduhkeun kana undak usuk basa Sunda, dumasan undak usuk basa Sunda eta nu pangleresna nyaeta option anu A, iraha bade ka rorompok. Pami anu masih kene hilap, mangga dicek deui undak usuk basa Sundana naon harti imah, bumi, rorompok. Tah, pikeun sorangan, pikeun saluhureun atanapi anu sajajar gitu tah dicek deui di undak usuk basa Sundana. Pami nuturkeun kaidah eta option anu pangleresna nyaeta anu A, iraha bade karorompok. Jiga kitu. Kituna urang nalika narjamahkeun pasti mika butuh naon nu ngaranna kamus. Kamus di dieu tos jembar aya anu masih kene konvensional, aya anu tos digital. Nah, pami anu konvensional mindeng hidup ge pasti gaduh kamus-kamus anu cetak gitu, mediana cetak. Nah, di dieu aya pangaweruh ngeunaan kamus. Kamus teh asalna tina basa Arab, anu eusina ngeunaan harti kecap-kecap disusun kalayan alfabetis atanapi nurutkeun runtuyan abjad. Nah, pikeun kamus konvensional oge digital eta dibagi kana 3 deui. Nah, jenis-jenisna aya 3. Nu kahiji kamus umum. Mangrupa kamus nu tujuanana pikeun kaperluan umum. Contohna kamus basa Sunda, nah anu aya dina gambar. Nah, amun dina bahasa Indonesia contohna KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kamus umum mah ngajelaskeun kecap, terus penjelasan oge ngeunaan kecap eta. Jadi lain ahli bahasa, tapi ngajelaskeun harti tina kecap eta. Nu kadua kamus 2 bahasa atanapi dwi bahasa. Mangrupa kamus nu nyebutan sasaruaan kecap dina 2 bahasa anu beda. Nah, cigana antara kamus umum jeung kamus 2 bahasa hidup pasti gaduhna nu kamus 2 bahasa. Contohna wae misalna kamus Indonesia bahasa Inggris atanapi Inggris Indonesia. Teras Sunda Indonesia, Indonesia Sunda. Nah, jenis kamus anu tadi disebutkeun teh kalebetak kana kamus 2 bahasa. Anu terakhir nyata kamus istilah. Mangrupa kamus anu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina hiji widang pailmuan. Jadi contohna aya kamus istilah linguistik. Nah, istilah-istilah di dieu nu dimaksud teh nyaeta misalna anu hubunganana jeung bidang pailmuan. Misalna sok aya kamus istilah dina sastra, kamus istilah sastra. Terus dina bidang sains misalna kamus istilah IPA gitu. Jadi istilah-istilah nu aya jeung widang pailmuanana tuluy eusina teh ngajelaskeun ngeunaan widang pailmuan anu dimaksud.
Laungan dinten kahiji parantos rengse. Tong hilap cek bagian tugas di kelasrum, tuluy tingali jeung kerjakeun tugasna. Bahasan kanggo minggon payun masih ngeunaan narjamahkeun. Hatur nuhun sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.